Ulin ka pameran tuluy ari geus nepi ka ditu mah meni asa sakedeung waktu teh. Nya guys satadina mah atuh rek deui we ieu teh ulina teh. Pas geus ngaji libur ameh teu kabebereg geuningan. Jeung deui ari kamari-kamari mah nya guys da abina oge keur puasa deui asa teu pararugu. Dasar we geuningan barudak. Heueuh da meureunan. Da eta baturna geus ngarajak geus arinit jadi we ngagerebeg budak teh. Heueuh man we atuh ceuk abi teh nya guys diturutan we ieu kumaha barudakna. Tuh geuningan ari geus nepi pameranna mah ieu teh ariekeun ieu teh meureunan rek naon di anu ditujuna. Tah geuningan ieu teh papanggih we jeung barudakna. Ditunjukkeun we teh cenah si Upan mah keur ngalukis tadi dieu. Abi teh ka barudak sok buru atuh rek maen naon. Ari pek geuningan tah ieu we hayang ngalukis. Sarua eta teh geuningan tah si Teh Hani jeung si Kapih oge hayang ngalalukis. Heueuh sok burukeun atuh kaburu burit ceuk abi teh. Uyuhan atuh nya guys ieu teh arinitna teh jam 4:30-an. Uyuhan atuh da ngadadak deui. Da eta atuh da satadina mah engke deui we. Tuh nya guys tadi teh abi teh maen heula eta we lauk. Lebar atuh da urut si Upan karek oge sakedeung geus-geusan deui. Geus we dipaenkeun heula ku abi sakedeung wae mah. Sabari narungguan barudak keur ngalukis ieu teh abi teh nya guys nguriling heula we da geuningan hayang apal. Sabari erek naon ieu teh anu dibeulina. Heueuh atuh da nibariekeun geuning nya guys boraraah budak. Kolot oge geuningan naon ieu teh anu erek dibeulina teh. Tuh geus beres mah ngurilingan ieu teh nya guys ka dieu deui ka barudak. Ari pek geuningan can beres deui wae. Tah geuningan ieu teh panggih we jeung Bipera. Da paneuri geuningan Bipera jeung si Pipi mah ka darieuna teh. Disusul deui ieu teh ku si Cuneng ka dieuna teh. Tuh nya guys ieu teh geus beres we ngalukisna teh geus rada burit deui teh sok burukeun cenah teh erek jajan naon. Hayang eta cenah tapi sok sieun lila heueuh sok-sok bae we. Lumayan geuning ieu ngadagoan ieu teh lila. Bari barudakna mah buru-buru we da meureun eta sok sieun katinggaleun ngaji teh. Ditawaran anu lain oge embung eta teh da meureunan kabereg ku ngaji teh. Ieu we nu terakhir jajanna teh baso ikan. Heueuh atuh da baso ikan khas pameran mah geuningan kudu we dibeuli. Bari eta teh barudak teh geus buru-buruan we da geus burit geuningan. Nya guys alhamdulillah we ning ieu teh budak teh embung katinggaleun ngaji teh. Tuh nih ieu singkat caritana teh geus nepi we ka imah buru-buru we barudak teh ngararaji. Teh we cenah jajanana mah geus balik ngaji di imamna. Cul we ning eta jajananana teh.